Ayo terus, iya seberapa jam? Aya karena 2 jam Kik ya? Aya 2 jam. Halo. Makan waktu ya. Lu naik ke mobil. Ketinggalan ji gompang. Astagfirullah, ada yang ngadak-ngadak saya gogoda. To Artist Village, right? Oke. Right? Ya. Yeah. That's what you wanna say. Where is the other car? I think they went to, I don't know, they turned to the check-in, but Oh. I don't know why, because you already have your Yeah, we are your already have. bracelets, Yeah. so I don't know why he turned there. Bisa karena can menang iya orang. Pengen nyusul pasti. Di panggung gede na ini utama na ya. Barang-barang, yuk barang-barang. Ngerti wae. Penasaran wae. Ya. Orer. Tuh, iya contohnya ke kiri wae. Mau, mana? Assalamualaikum. Oler. Ah, iya wae, well, gua. Well, gitu wae. Well, Tentu. So apa? Kaca. Tadi kaca kalangan punten. So. Ngapun. Nah, Apa tuh gitu? oke. Hah? Coba ya, yang mending ayo nanti. Kayak saya. Iya, sana gitu. Tah. Yunus. Bisa. What do you think about it? Yes. Yeah. Really great.
Ladies and gentlemen, today we embark on a journey from the distant village of Rancakalong in West Java, Indonesia, to immerse ourselves in the sacred melodies ritual of Sundanese music. And also, I'm honored to introduce to you Mang Pupung Supena, Mang Tahya, Ibi Yani Royani, Ibi Iriani, Kang Anwar Suherman, Kang Dwiki Restu. I proudly present to you Tarawangsa Sunda Lugina. Amit ampun nyeparalu Agungna Gusti anu Maha Suci Natrat marifat kepersanatan Allah Ta'ala Lain kali bersambung keutusan umat pinilih Rasul Pinunjul. Salawasna nebar salawat dan salam tetap madep tur pancet keanjeun tur sakali umat
sakibar jembarna kapara leluhur sabudere kaum. Ka Ibu Agung Karama Agung, ka Ibu anu temugaran Karama anu temugaran. Dedeheusna ka Ibu Karama anu jadi tukang lantaran urang kumelang kaum. Sejak nyanggakeun sadaya daya syariatna hormat sasaji sakurating nampi sari nampak rasa pangasih di ibu pertiwi. Saksi bumi ati bumi ali silokakna pusaka Dewi Sri anu aya di badan manusia musarasa nitis waris nusa jati jadi uga natrat dina waluga gumulung jadi sum-sum jadi balung jadi tulang bahan bagal pangawasa. Nun Gusti Nu Maha Suci, mugia abdi sadaya hempak berbayaksa dina raga Roskilde Festival 2024. Nada hurip satang kuping langit, satang karaking jagat, hurip tegeuna kebati, waras langgeng salawasi. Thank you.